Sekarang kalau pengen aman di kuburannya, baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya, inna anzalna 7 kali. Nah, beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami. Pak, jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya baca inna anzalnya dulu. Ya, 7 kali. Antar aja. Udah ngebet ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu urang eling ka almarhumah nu 4 tahun silam anjeunna dipundhut ku Gusti. Ngora keneh sabenerna. Mun pasini heula mah ta malaikat Israil ojol jeung ieu. Maksudna jaya manggis kamangpaatanana. Tapi kulantaran teu bisa ojol jeung teu bisa disogok malaikat malain cara dipudaliki sopak tamah kiai rorongsokan. Masih kena bisa disogok-sogok malah malaikat mah teu bisa lantaran dibere dahareun tara dahar, dibere inumeun tara nginum, sekalipun dibere seping bed tara sare, dibere bidadari artis cara nu kaimpi ku kisopa tadi mungeun malaikat mah turun malaikat manurut pisan ka Gusti Allah. Eueuh nu maksiat malaikat mah. Mun hayang ningali makhluk Allah anu teu pernah maksiat malaikat. Mun hayang ningali makhluk Allah nu salilana maksiat setan. Nu kadang-kadang maksiat kadang-kadang taat bawaan kula. Ngan lobaan maksiat hampir nyarupaan ka setan. Ku ayana manusia mah antara malaikat jeung setan atuh disupri titah nuturkeun instruksi Gusti Allah melalui syariat, melalui thariqah, melalui hakikat. Lamun bisa ngabersihanana leuwih ti 50% naik ambeuna seungit kos malaikat. Lamun teu bisa ngabersihan terus we kahandap maksiat bajudor jeung sajabana atuh baueun malaikat ge. Mantak malaikat eta selalu ngambean sirah Haji Pendi hangru bau karunggoni cek malaikat. Ya Allah ya Rabb, lamun hayang urang nyarupaan ka malaikat urus awak make fikih. Tapi lamun diurus sakadar make syariat fikih doang mah kadang-kadang ngan zahirna doang nu bagus. Jubah ngangsar ka handap, sorban make 3, jubah make 3, naik angkot atuh teh mah kudu dibawa ka grogol. Zahir doang kos kitu. Katipu urang ku zahir encan seungiteun malaikat teh, tapi ketika dirarapi batinna ulah aya panyakit-panyakitan, ulah aya penyakit-panyakitan, penyakit diantara anu geus merambah di urang
deket teuing ka makhluk poho ka khaliq sehingga make jas hayang ka alam ku makhluk ulah dehem biasa bae sih make sorban hayang ka alam ku makhluk teu meunang salah warna kudu akur luhur jeung handap teu besi teu ka alam ku makhluk. Nah ieu teh calon dan nu kos kitu pisateun bersihan gerage tina panyakit sebab urang teh baheula suci ketika diturunkeun ka dunia diasupkeun ka jasad loba watek-watek di jasad mata ceuli irung sungut jeung sajabana roh urang teh milu ka perwatakan eta ketika kaluar deui teh maot atuh bobolokot nilah nu dikhawatirkeun teh ketika urang maot ternyata roh urang teh henteu suci sakubah anu pertama sedangkeun nu bakal menghadap ka Gusti Allah teh lain awak ketika roh keluar awak urang nama dicengcerikan dipandian dibungkus disolatin dibawa ka kuburan dikubur nu kamari di komandan anak buahna malah dincekat nu kamari di bapak-bapak anak jeung incu nincakan kuburan bahkan anu kamari di buya-buya di mama-mama murid lagi milu nincakan ngagoler di jero kuburan nu kamari ieu di dunia teu meunang salah sare teh kudu aya kipas kudu aya AC kamar kudu gede bae jeung kudu harum bae kasurna ge teu meunang salah inoak maafkir kudu spring bed bae masyaallah kari make baju teu meunang salah make sepatu teu meunang salah isuk pageto mah geuninganan asup ka kuburan boro-boro aya spring bed boro-boro aya kipas boro-boro aya AC usik-usikan ge hese di jero kuburan eta mah jasad ternyata anu menghadap ka Sang Maha Khaliq mah roh urang naik ka luhur langit ka hiji mun bagus bisa langsung ka dua mun masih kene bagus langsung ka tilu ka opat ka lima dan selanjutnya ketika bagus karaku Gusti Allah disuprih titah turun deui ningalikeun jasad nu keur ngagoler di imah oh eta teh awak aing urang teh geus terpisah ketika dipandian milu urang neulekeun ketika dibungkus halapis dua lapis roh asup ka dinya set dilapis ka tilu urang aya di dinya terus dibungkus di talian sing kenceng nalian jadilah pocong dibawa ka masjid kadenge saha imamna saha anu beritakeun sebab roh urang aya di dieu dibawa terus ka kuburan milu urang Masya Allah kan. Lamun bagus indah tapi lamun goreng roh urang naik ka langit ditanya roh saha ieu urang pondok coba bukuna coba barang di deuleu ya Karim ieu mah subuhna kolboan 90% kolboan cak malaikat teu narima nu qada ieu mah ye terus dagangna oplosan teu beres ieu mah ye dijejak ku malaikat dijejak terus ka handap set jadilah ririwa sapondok sarieun kabeh
asal maghrib kunci lawang besi air riwah Haji Pendi pengen kuluhum ya Allah ya Rabb Masya Allah Inggris seperti itulah bakal terjadi di diri urang mantap jelema teh hayang masantren ingat tuh roh aing bakar berhadapan jeung Gusti Allah ngaji pasantren kan ku kolotna gampang dunia mah loba nu teu sakola ge sararugi geus diatur ku Gusti Allah ngaji sia ngaji Masya Allah nurut budak 10 tahun dikobong nanti pasantren samakna teu balik-balik jelema nama ngalayang Masya Allah teu pernah ngaji 10 tahun ngan betah bae di pondok sakitu ge geus jadi ahli sorga mondok ih bener sih saya betul percaya teu ngaji bae geus jadi ahli sorga atuh kok mun ngaji Masya Allah teh pondok sebab naon atuh pondok makan jelema nangan ka majelis ka imam ka majelis ka pondok ka masjid ka majelis ka pondok atuh tambah Allah hari tuh ya nah ku inget na aya alam itu sakumaha nu ku Kangjeng dicaritakeun rempan mondok sageusna mondok terus bisa ala kadar cacarakan make sageusna make kajur teuing bajedoran ku kumaha ge hasil masantren mah ujung-ujungna tetep bae inget ka Gusti Allah loba anu tadi nama santren balik jadi calo loba nu bebeja kakula nu kuari hirup keneh ge mantan calo loba tapi nyana merenung bae kieu bae cekna aing mondok sebenarnya baheula 15 tahun kok iya aing jadi babaturan jeung lurah kunaon haju aing jadi calo cekna mending mun sugih jantai gas geusana aing mah jadi calona ditinggalkeun lurah langsung balik ka imah cek pamajikanna kok lain deui kuari mah aing deuk nyai kuari mah gitu lain nyai kitu pan ieu dapur ulah mikiran dapur geus pokona mah ngaji waduh sok jasa teu percaya pamajikanna mah teu percaya bari hirup keneh mun dibejakeun ngaranna sok ngaji bae ka Cilongok kitab di teangan deui kunya mana ye kitab aya kabeneran geus ku geget kitabna bawa deh ku jana ka Cilongok ngaji dihareup bae nyana dari nundutan gitu kita aja ku kula bari bari ngaji belah cenah jadi calo geus cenah sugih henteu jeung mending ngaji bae lah ujung-ujungna ku hari ngaji bae Masya Allah haji berkah deh cek pamajikanna keur jadi calo ku hari cenah nyai jangan jadi kiai cek cenah teh ya jenahin tarariis datang ke dapur get tariis Masya Allah ujung-ujungna gerage ujung-ujungna buku kula dicaritakeun nu baru ka pasantren aya anu jadi ustad doang boga majelis taklim loba nu tadi nama santren aju ku hari andieup loba ta santri mah ujung-ujungna mah hampir husnul khotimah bae beureun eta tapak di pondok ngadapang urut ngadenge-ngadengikeun terus milu teu bisa ngageh jang diri nama aya ta mah santren deuk ka mana tuh urang jadi balik ka ditu iyalah jelema lamun percaya naot percaya tuh percaya ayah jadah ke keyakinan mah jadulurna ge pararae sageusna percaya maot bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan sageusna aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu lamun direnung encan ke bakal aya mauqif engke aya mizan engke bakal aya jembatan siratal mustaqim moal bisa ka surga tanpa jembatan siratal mustaqim renungkeun coba ge eta pasti hate letikna duh heuy
aing mondok bae lah ceuk. Loba nu ka Cilongok ge, kiai cenah kula rek mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh. Jadi kiai ieu. Lalakon teh jadi nyedekeun ka aing kabeh. Oh masalah sih, aing deuk. Oh masalah. Nah, seperti etalah nu bakal kajadian. Roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah. Ketika asup ka jero kuburan, anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit, nya poek, nya sepi. Ternyata lain di kuburan teh orenganan ohara rame moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureudanan gede kuburan teh ku doa Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibadatul Ahkam pan dicaritakeun nah rame di jero kuburan teh cek Imam Ghazali saha anu nyebutkeun bahwa di jero kuburan sepi ternyata begitu datang ke kuburan Masya Allah rame teh lain lalagan rame kapanggih saha Kasep Ahmad oh abdi teh salat nu 5 waktu Masya Allah hari ieu abdi tahajud anu ieu abdi duha ya Allah ya Rabb hari ieu abdi teh jariyah hari nu ieu teh ngabonceng babaturan ngaji teh ya Allah ya Rabbi ieu saha ieu nu Kasep Ahmad abdi zikir cenah nu ieu sholawat Masya Allah hari ieu muludan cenah teh abdi sok nyumbang aqua teh hiji paingan rada leutik sama ieu raya kabeh rarentul di jero kuburan teh ya Allah ulah disangka di jero kuburan teh sepi orang bakal kaparang sok geura ge Haji Pendi mau kapanggih ieu sahih hideung amat ieu bohong hari nu ieu coba amat coba amat ieu nipu hari nu ieu mah maling karung raya kabeh rame mengaji orang di jero kuburan raya kabeh di jero kuburan Masya Allah kaparagi orang kuburan teh ya Karim cak saha sepi rame nu mantap para aulia Allah mah para solihin mah maut eta kan istirahat nikmat nu kamari sibuk ku ibadah kuari jero kuburan istirahat menikmati hasil daripada amal-amal ibadah nginaheun ngadenge Kangjeng Rasul ngadenge para sahabat ngadenge para tabiin ngadenge para aulia-aulia Allah dongeng geus ambalayah jasa ngadenge para ulama-ulama solihin indah maut eta nikmat istirahat barang ngadenge Haji Pendi maut sieun perasaan babaturan nu karitu malulu aduh tah ragap diri urang ketika urang maut saha nu bakal jadi batur urang di jero kubur anu ngabibitian di jero kubur terus ngabarengan ka mauqif ka mahsyar anu bakal bareng terus ketika ditimbang amal nu bakal bareng nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim saha batur urang apakah balak genep nu bakal bae ngayus ya tah ieu urang di jero rahim keluar ke alam dunia pepeta neangan jalan keluar roh urang balik deui cabut set lamun kuari nganyaho ka Allah roh urang bakal babalik ka Allah lamun kuari teu wauh ka Allah roh urang moal wauh jeung Allah maka roh masa geusna keluar ayat tempatna awak urangna dibawa ka leuweung saha itu Kiai Asba paeh saha itu Kiai Haji Bahri paeh saha itu Lurah Kodar saha itu RT Koit saha itu Haji Pendi ngejejes paeh kabeh ditutupan dong ke tanah pocong orang dibuka
Yasupkeun ka kubur ieu dibuka jadi tempelkeun tempel. Oh, pakai tataban plak 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 plak. Ya Allah. Tutup pakai tanah. Sapoe 2 poe 3 poe 4 poe 5 poe nulis seminggu ngagedean kana awak urang bekah. 10 poe 15 poe mulai melentis jadi nanah getih. 15 poe hancur anu kuari diwedakan we dakan isuk pageto bakal aya nanahan 15 poe 20 poe ulet di dia teh bilatung di dia bilatung awak kurang nu kuari dibangga-bangga dipandian make sabun dirapih-rapih bajuna ge teu meunang salah sikat gigina ge teu meunang anu menjores etik segala rupa ini urusan awak urang saha poe-sapoena diurusan dipandian gering seetik diobatan gering seetik horeg isuk nama isuk bakal ku bilatung. Ingat bilatungan awak urang sagelis saha bintang film kubur bilatungan, sagagah saha jenderal kubur bilatungan, sakaya saha di alam dunia kubur bilatungan. Nu di urusan awak unggal poe urang isukna bakal bilatungan di jero kubur. Nu aman roh urang cabut wauh tetadina keur di dunia na ngaji ka kiai nyaho ka Allah nyaho ka Kangjeng Rasulullah balik ka Allah aman. Awak mah di jero kubur beah ku bilatung tapi roh urang mah senang-senang. Nu bahaya urang urusan awak doang roh urang teu wauheun jeung Allah, kafir misalna, munafik misalna, musyrik misalna. Atuh ieu roh urang kaluar teh teu wau jeung Allah, nya disiksa, nya awak acak-acak. Nah, jang introspeksi salilah hirup urang di alam dunia sing hade. Urang bakal balik, awak urang di urusan unggal poe, tapi lamun rohna teh di urusan cilaka 12. Nu paling hebat rohna diurus, awakna diurus jang salat jang ibadah, rohna diurus sampai talar Quran, sampai unggal peting zikir maut set kubur awakna di jero kuburan. Lamun awak kurang talar Quran moal waniin bilatung ulah talar Quran Yasin deh, urang talar Yasin tapi talarnya beneran kubur. Surat Tabarok talar urang, Waqiah talar urang, kubur gali deui moal daekeun bilatung. Kamari kula katabuhan anu di Cengkareng teh kaderes anu pernah kuburanana digali karena pelebaran jalan masih beleger. Anaknya kan kamari silaturahim ke Cilongok, kukula ditanya itu bapak suka apa itu ya di wiridnya dulu. Cuman ngajar ngejah doang, alif jabar beja berba aba beja berta beja berba taja berta bata mim jabar mata jabar mata sin jarasia jabar yasia mata sia. Ngajar kos gitu doang, cuman nyana lamun deuk hasare we maca Yasin, maca Tabarok, maca Waqiah, tas sakitu doang. Maut kubur 20 tahun dikubur, pelebaran jalan digali belebar kan geus buku teh mah wali-wali Allah mah nu ahli Allah lamun digali kuburanna masih belegar wajar, ieu mah jelema biasa. Nah mantak ibu bapak ieu nya lamun deuk sare we maca Tabarok. Ayo kiai baca Tabarok mana gatah lah Tabaroknya juga
Kalau nggak talar tabarok waqiah sama. Kalau nggak waqiah mas yasin lagi panjang. Kalau yasin nggak talar mah itu surat kahfi. Oh itu lagi mati saya mah baca surat itu. Nah sekarang kalau pengen aman di kuburannya baca inna anzalnya aja 7 kali sebelum tidur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Sama yang tadi. Yang buat ngelahirin tadi. Iya inna anzalna 7 kali. Nah, beres 7 kali. Makanya kalau jadi perempuan mohon dulu sama suami. Pak, jangan diganggu dulu. Ngapain? Saya baca inna anzalnya dulu. Ya, 7 kali. Antar aja. Udah ngebet. 7 kali mohon sama suami jangan ganggu saya. 7 kali. Aduh kiai katanya tidak andalnya mah masih kebanyakan 7 kali mah. Emang lu mah blow on kali nggak mau bacaan. Kulhu aja 3 kali, palak sekali, nas sekali, fatihah sekali, cuman cara nah itu baca aja insya Allah. Wah kamu mau lanjut bacaan terus gitu ya. Nah jadi urang ya pertemuan malam ini hiji renung ke urang di alam dunia bakal balik ke akhirat kudunya ho jalan jang ke akhirat majlis salim pondok pesantren. Di samping urang geus nyaho jalan ngamal ke pengamalan anak memeh sare ari maca yasin panjang teuing tabarok panjang teuing waqiah panjang teuing. Nah iyalah dibacaan falak kulhu 3 falak 3 nas 3 maka ina anzalna lamun nguburkeun teh belum gede kan baca ina anzalna 7 sebenarnya taruh di sini ina anzalna taruh di sini. Itu hikmahnya apa? Karena waktu hidupnya nggak pernah baca ina anzalna, jadi batu aja tanah yang dibacain ina anzalna. Hikmahnya ada. Begitu malaikat datang ke belah dia ini, cek batu, ada apa sih malaikat? Mau nanya. Udah dijamin dah sama saya dah. Jangan tanya-tanya, ini saya udah dibaca ina anzalna 7 kali. Udah nggak ada jalan. Gak ada jalan buat ditanya. Pindah malaikat ke belah dia aya deui batu dek naon malaikat dek nanya aya kula geus baca ina anzalna baca ka dia sampai ka dia geus ujang tanyain malaikat bingung kan ujang nanya ih jawab ina anzalna ieu make batu bae make batu manjur batu belum dibacaan dikeundeun di kuburan ieu bakal ieu nyana ngabela ka urang. Ya Allah ya Rabbi ieu batu kobo lamun dibaca ku urang. Nah ikan lain lalagaan tah bedak urang gua ulah eureud-eureud ulah diputuskeun lamun anu maot ganjel make batu ganjel ulah dibacaan kieu deui beres teh ganjel mayit entar malam lu datang kaji pendia dijamin datang lamun teu percaya buktikeun mun isuk anu paeh isuk anu paeh misalnya atawa irhaba minggu hareup ya nu ngubur ya sukuna di datang saya ke Haji Asma ya. Wah datang Kusluk ada apa lu siapa ini yang tadi saya dikubur ini ngapain di sini ya mau ngajak Pak Kiai ya masing-masing aja. Nah ya pada jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah iyalah malam ieu sekaligus jang bahan renungan urang hirup di alam dunia bakal balik ke akhirat urusan awak doang awak bakal dikubur tetapi lamun diurus roh urang bakal balik ke Allah tempat jang memikirkan tentang Allah dimulayan di pondok pesantren siap pondok pesantren di dia untuk mempelajari mimiti amil jurumia
sampai sapina insyaallah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih ka gorenganana sabiyoh suan, sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan, berat ka gorengan sagede endog tuma, neraka bae. Masya Allah, boro-boro endog tuma nage leutik, tapi labun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah saeutik asa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana mah. Tapi di akhirat malaikat kita ngahisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atau endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan? Timbang. Begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik ge kieu supaya kakatuh belok di lempeng deui we. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye. Ku malaikat tek 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 konteng. Lempeng deui bae. Aing ka mana bakal ajakeun aing. Tadi aing geus neuleuh nu kakenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu sagede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal aing. Ka mana ieu aing bakal aing. Ieu ayatna ieu. Nu mantak eueuh nu kaliwat. Rugi mun poe ieu teu ngaji. Lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganana bakal ka mana? Ieu untung nu ngabesan poe ieu. Oh, masyaallah. Lempeng. Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang. Ketika timbangan urang kakatuh geus tenang, tapi ketika timbangan urang kakenca, duh Gusti. Mun lempeng kemana? Iya. Nah, wa bainahuma hijab, antara sorga jeung neraka, ahli sorga di sorga, ahli neraka di neraka, horenganan aya hahalang. Lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararae katu ka sorga. Atuh urang sorga jeung seuri Indonesia bobolokot ku seuleuh ya ka dieu naik sorangan aing. Bisa kitu eta. Atuh kuari bae ge kuari penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar. Tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna. Duh sia mah nyaho jang geussan. Nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar. Asal geus kaluar dirinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga. Lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat, sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda,
tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala nyeun hahalang wara ieu Gusti Allah make nyeun hahalang sagala maksudnya sana jantin nyeun hahalang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyerian mah pan jelema keur kanyerian do ga izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kukumahakeun ka sorga bae cek kali sorga euy ka sorga mah urang sataranjang pun mah sataranjang kajon taranjang los cenah aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang ya Allah Gusti Rasul aya eta halanganan huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangunna urang suka bunyol sare urang suka bumi ge kana neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngaranna a'raf eta teh eta ieu sorga belah dia ieu neraka belah kenca antara sorga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok a'raf wow kamari ieu mah tembok Berlin kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara kamari ieu mah tembok Jerman kuari geus diruntuh-runtuhkeun tembok Berlin tembok Jerman tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari geus rata ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka atuh kan teu ngeunaheun urang di sorga kieu bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleul jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo neraka kadeuleu mah anak urang mejeuna neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di duniana ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecah ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum zek di dieu bidadari kadeuleukeun di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kukumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah ja pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae moalkeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh brak aya di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tah ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai aju neuleuh ka sorga atuh meureunana nya rada tiis bae sangajan nya teu nginum di neraka panas calangap dahaga neuleuh nya nu keur nginum oh bangunna tiis jasa kan karasa tiis pokos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok eueuh tapi aya seungit doang cukup sakit ge nu ngarokok eueuh nya hayang ngarokok seungit ge eueuh kahau saya kena naonan aing hayang ngarokok rokok itu tak lain rokok geus sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ia perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun
arifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wana Arab ditetep ka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara sorga jeung neraka horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk-makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di Araf ngana bisa deuleu ka sorga bisa deuleu ka neraka tapi ka sorga lain ka neraka lain didinya Arab luhur waduh neuleu ka ditu waduh ahli sorga keur balake cerahkan neuleu ka dieu nya kekerlekan di luhur kana Arab masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal merangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun di hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib. Aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ke maghrib bahaya kiai geus saayana kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka maghrib elos emang sakunaon datang ka maghrib lah nu di imah galak tuh aya sieu mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinna penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi wahasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamat paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur diteundeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal Arab diteundeun di luhur A'raf
manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatu wa sayyi'atu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal goreng na ditendeunlah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus paida nazuru ila al jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di a'raf daripada ka neraka masalah lah di a'raf ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada di sate di neraka ieu mah pancen puguh di a'raf ge kos kieu ya kasalahan nong torogan Pak kreditan diharamkan terus baik bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus baik ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusan apa jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu ngredit henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae tah bagus gitu tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main ieu. Jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting ngalah duit. Kiai mah kieu ngocoprak mah antep kiai ieu. Ji atuh sabodoh, aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake teu dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia jatuh ka ajeun teuy. Jadi akhirnya jatuh surga mah lain nu kiai nu Allah. Sanu nyaho urang kos ieu ge ka surga. Jatuh saya sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti, tas eta teu satuju ka surga. Emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek gusipan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti adil emang kunaon gitu lah mesti kunaon ya Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan di nerakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan iya masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh ka neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu ngan neuleuh doang gitu neuleukeun nu ulin neuleukeun anu lulumpatan neuleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae. Oko sakumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan. Batur teh kan mawa beko aju nyana kulapa urang mah hayang biasa. Menta atuh aing. Henteu meunang. Ku keur letikana sial jasa tah. Nyana bahas terus bae. Sakalina dibere, digegel teh pas letik. Letik kos itu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan henteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik ka nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah Pak ditagep gurintil kadeuleuh kan ku di Arab sia jasa teh budak waduh Romi pan lecet di sorga mah kajen kuku mah henteu lecet mah buronganan engke neneangan obat merah temu ka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naek nyana capek datang ke gunung tanggap brudap datang ka handap seuri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel beuyeunnana karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh
tinggal eta bae nu di Arab eueuh tah budak. Aduh, Haji Pendi di Arab nya langit jelekot nu nginum nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neulekeun kos kitu mending neuleun neraka neuleun neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih. Wah, geus macem-macem nu diguntingan segala letahna, nu digantung. Nah, aing daripada neuleun nu kitu mending ieu bae cek nya. Senangan ieu aing ngan udah teu kos kitu pan gaceng ongkopan. Aduh. Pasti beres ya. Aduh, bandingan ieu bae cek aja banding neuleun di dalah aing lah. Tapi kebal-kebal kan teu betah. Tebetah nu seur nu ceurik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka sorga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere naon henteu di luhur we teh mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi masyaallah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli sorganya nanyaweun ka ahli nerakanya nanyaweun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deungil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman hararideung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu mantak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negara nyana iloban masuk Islam lawan Allah Gusti maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam anak pendeta sabaraha nu asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara sorangan ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem tadi urang Bitung aduh ampun biasalah eta lah hidayah do kos kitu nah nyahoeun ashabul a'raf mah ieu surga ieu neraka ieu ahli surga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir muharideun kitu kene mukminin anu daroraka sementara dihideungan kene ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nyana di luhur a'raf neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli surga
wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga, wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur. Weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum, kasalamatan Allah, kasejahteraan Allah, keamanan Allah, muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge, memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati. Salamun alaikum, tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wah dadah Arab dadah ngirah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha, padahal banyana teu asup ka surga. Encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un, nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhur Arab, ketika neuleuh ahli surga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum, bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka surga wa hum yatmauna, bari nyana hayang nu sabenerna mah ka surga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari keholah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cak cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat teranan itu tuh nu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat. Assalamualaikum gandeng cek malaikat lorbong. Aduh malaikat ge gajagan nyana capeun nuk brol bae ka ditu laka cek malaikat cenah asup ka surga wa hum yatmaun, padahal nyana harayang luar biasa ka surga. Lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim, tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah. Jang anjeunna aya harapan ka surga ya jangan geus kikieuan bagi kikieuan nuluduhi salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen di salamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zarolim. Padahal mah memang moal atuh
Jangan saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumil zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal neuleuh ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang ja bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang wih bener tuh ja itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya. Iya itu Jos Bus tuh. Wih bener. Itu si Tongeng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu taekwondo. Wow, nyarahuan nyana. Itu babaturan nyana anu keur di dunia nak nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan nya bener tuh si Cinglu bener si Cinglu nya aja lu disebutkeun pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun sageus digerokeun qalu ngomong nama aunangkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun cek ahli Arab ngaromong maagnaankum teh nyugihkeun karanjeun kabeh jamukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nu ku anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nu ku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan parenganan maagna hei gubernur harta maneh jabatan maneh orang mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia aing teu meunang telat mayar ku sia digegejek bae melalui lurah rasakeun ku sia rasakeun maagnaankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui ka Innova dibelikeun ka Lexus Baby Ben Cadillac Rolls dan lain sebagainya nyieun pabrik di anu meuli tanah di anu hotel di anu dan lain sebagainya ma'agnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul ma'agnaankum teu aya mangfaatna wa ma tastakbirun wala kuntum tastakbirun nukum mana dibangga-bangga jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagnaankum paedana rasakeun ku sia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyeleun anak haji geus teu denge suarana ge nya jeung haji kapanasan panenna haji
dengekeun ku sia magnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh di alam harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana ngawujud jadi tanah ngawujud jadi hotel ngawujud jadi berbagai perusahaan wa ma kuntum tastakbirun jeung jabatan-jabatan nu kumaneh disandang nu dipake kebanggaan jeung kesombongan magna aku teu mangpaatna karasa ku sia deui nonggeng sia deui sia tah li Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur aduh ya li Arab pohara jasa ieu terus didalekeun ku nya didalekeun wah nu keur ini ku aing ge mana ye nu keur ini ku aing ge hayo sia didalekeun ku nya didalekeun oh muncul malaikat ieu aing rek ngagero ka ditu tuh mun jauh jasa tuh emang sa penipu nya nah ke di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui mana tuh sangarana itu tuh tonggong aya nomor 9an kapten ke-11 doh bakari dik naon teu rek diomong ka dieu dibawa ku malaikat dijingjing ceulingna pajar dik dikasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet ti aing ye saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia ku di neraka kan aing ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasaha ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho magnaan kumana ka mangpaatna mangpaatna jabukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu tadi nya ka surga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia na ge kitu nya mah keur di dunia na ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh sia ge can ka surga main adi omong nya di luhur di handap kutuali sia ka surga jadi encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang hari Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nya nah aja dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing ajunya mere surat sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ya si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula maka dia bawa ke cingjing celinan cek wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta aju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten aju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sinyen imah dan lain sebagainya kuari mana dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia maaf naankum mana mangpaatna
aju ka Epen kawin jeung saha? Ya ka sorga tante sarua ka neraka. Sarua kene. Wah teu beres si Epen. Jadi kos gitu eta di neraka rame horengan. Masya Allah. Wana ada ikuran nih, wana ada ashabul Arab rijalan ngagero-gero ashabul Arab kajelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing, nyaho si itu atasan aing, nyaho si itu bos aing. Masya Allah, nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat. Presiden urang tuh ya kan benar toh. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah, dianggol karya ya jadi. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama ke kos gitu aing seneb ya. Panas nah, bukan begitu Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, porweder gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik, nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeg, macet ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, Bapak teu jahokan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di lengan Bapak. Wah bae, jangan dukung ka Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun. Nuku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agna ankum, paedan rasakeun Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul Arab. Ma'agna ankum, mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endek takorub tadoru jang haol pan merena 1000. Pan ai meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, Haji cenah mah 1000-an mah beuleum ayu cek. Nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun. Beuh, budak teu kira-kira eta cinta wali 1000. Geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah, ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa. Eta, ditu nama cinta wali. Ayo mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain. Usaha sia jang naon ieu? Tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab. Aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu. Aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu. Je emang geus isuk geus. Mana tuh pondok anu? Bener emang nasi ya? Bener. Ojol tanah nus cokot waing cokotan. Teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah neken ka kiai.
ente tahu cerita doang tuh ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangpaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe ararasup jadi berkat engsel aing nutup kan jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugi-sugi ngan engsel doang teu kira-kira budak oh masyaallah nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata manfaatna jeung faedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jamukum dikumpul-kumpul magna ku moreng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong magnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai magnaankum manfaat masyaallah kan ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur mujuna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab di luhur eta kitu benteng Arab di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba irtala alaihim rabbuk jo informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja samek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun ya ini wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hulang barang hilang kabeh hudang tararungkul kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka surga geus diampura barane kabeh ku abeh surak ore
Masya Allah Haji Pendi ka sorga teu pantes. Sabaraha tahun beureum di Arab tapi tetep bungana luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya lal Arab. Rak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak-lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu? Barang udkhulul jannata. Geuraras